kacaturkeun di hiji poe Nyi Iteung keur ngahuleng di kebon. Lantaran honcewang ka budakna nu hiji-hijina, emma nyamperkeun Iteung tuluy nanya ka Iteung. Naon atuh Iteung teh? Sikabayan emma pika sebeleun. Yah, pika sebeleun kumaha ke atuh ku emma wang paehan. Ulah atuh emma da Iteung teh bogoh pisan. Bogoh-bogoh. Keur kitu, Jol kabayan datang ka imah Nyi Iteung, rek nepangan Nyi Iteung. Tuh si Iteung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, tuh Iteung, kabayan datang. Kumaha dalang? Kunaon si Iteung teh? Apaan ceurik? Gatkeun kabayan. Gatkeun naon aya mah? Eta diputuskeun na kumaha. Oh, diputuskeun. Ya, mak, kabayan teh bade ngobrol ka si Iteung. Ngobrol naon Kang kabayan teh? Nguguhkeun nu tadi. Nu tadi nu mana? Nu tadi kok. Ya nu mana? Si Icih keur nyeuseuk hordeng, beungeutna ka Cida Sangar. Garandeng atuh garandeng, tong kalah nambahan jangar. Sumanto keur nyerieun beuteung. Sanggeus dahar si Adrian. Lain kuring teu bogoh ka Iteung. Ngan kuring teh rek fokus ujian. Di Cirahong mani keung, kusabab loba jurigan. Ih dasar maneh teh Iteung pan maneh gerek ujian. Aya beurit dina para, di udang si Tata, hampura emah hampura, Iteung teh teu inget eta. Tah, rengse atuhnya masalah teh. Ieu Teung, si Cila kabogoh paujan, hanjakal kalah kepegatan. Mun bogoh tong kamalinaan, ayeuna mah fokus we ujian. Teho make insana, beulina dina Yuliana. Hatur nuhun kana perhatosanana. Punten kana kalepatanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kutu pira urang duaan kan tuang ciku ngaredok le